Oke, urang belajar ngeunaan rumpa kakawih. Mung sate acan belajar urang ngadua heula nya. Ya. Ngadua di kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, urang ngadua nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi patepang deui sareng abdi nyaeta nuju ngaulang ka kelas 11 nya. Nah, ngaulang ka kelas 11 ayeuna abdi nganggo bukuna nyaeta buku anu judulna Gentra Basa ya. Oke. Gentra Basa. Nah, dina buku eta didinya aya rumpa kakawih. Naon eta rumpa kakawih teh? Cobi hartoskeun rumpa kakawih eta naon? Ya, eta teh pelajaran pangajaran kahiji. Ya. Nah, dina bab rumpa kakawih bab hiji aya sababaraha kompetensi dasar sareng tujuan pangajaran ya. Nah, dina kompetensi dasar aya nomor 1 mensyukuri anugerah ya. Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda. Ah ya, kudu syukur urang teh ya, kudu ngaluangkeun waktu. Nah, kudu seueur ngaos nya tadi tah atos dimulai ku urang ku ngaoskeun Al-Fatihah oge da ngaos atuh eta teh. Muhun. Tah, ngaos atanapi maca Quran. Ya, maca Quran janten urang langkung tiasa ngabandungan ya. Bade saha oge anu nuju ngaos Al-Qur'an kedah dibandungan ku urang ya. Kedah diregepkeun, kedah diperhatoskeun. Nah, supaya ka urangna janten ilmu nu bermanfaat. Nah, anu aya manfaatna ka urang. Nyaeta ku ngadangukeun anu ngaos nya, anu ngaos Al-Qur'an. Nah, sadari, nah menyadari diri. Nah, menyadari diri teh upami dina basa Sunda mah nya sami sih eta ge nya tina basa Arab asalna nya sadar, menyadari diri anu langkung di candak dina bahasa Indonesia na menyadari diri. Mun dina bahasa Sunda mah sadar ya, sadar menyadari diri ya. Tah, teras aya di didinya menunjukkan perilaku jujur. Nah, kedah jujur yeuh ya, kedah jujur, kedah naon wae anu aya anu nyampak anu tumiba ka urang disebatkeun wae nya. Naon da kieu kaayana urang mah ya. Teu kengeng istilahna
berbohong teu kengeng nya. Komo ka lingkungan mah ka lingkungan sakola teu kengeng berbohong. Komo ka di jeung ka lingkungan keluarga, sekolah, ka negara nya. Nah, aya didinya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, peduli, dan santun dalam berbahasa Sunda ya. Dalam berbahasa Sunda untuk memahami rumpaka kawih, sajak, mantra, dan novel. Nah, nya dari ingatan ya. Pelajaran urang teh nya eta ngeunaan rumpaka kawih. Nah, terus ID mengidentifikasi dan menganalisis rumpaka kawih. Nah, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah, aya sabaraha model rumpaka kawih teh ya. Nah, terus menanggapi dan mengekspresikan rumpaka kawih sesuai dengan kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan. Nah, ayeuna cobi nya ku urang di membaca nya dina buku pangajaran pamekar kelas 11 pangajaran 1 geus di pedar nya. Di pedar teh geus diterangkeun nya ngeunaan kawih nya ku sakumaha nu geus ditetelakeun kawih teh kaasup kasenian anu kahot ya, geus lila ayana tah eta kahot artosna sarta mangrupa cikal bakal seni sora nu aya di masyarakat Sunda ya. Nah ya ari sok ari nu disebut kawih nya eta wangun basa anu dirakit, disusun atawa dikarang ku para pangarang seniman atawa sok disebut oge bujangga sarta miboga wirahma nu ajeg atawa angger ya. Nah, wirahma atawa birahma nya eta aturan anu aya dina lagu. Nah, kayaning wiletan naon? Aturan sora, tatabeuhan jeung tempo atawa ketukan. Nah, eta wiletan teh. Tempo atawa ketukan ya. Terus dina kawih Sunda atawa Jawa mah wirahma, tempo atawa ketukan teh bakal karasa saenggeus eta rumpaka lagu ditambahan ku titilaras atawa tangga nada ya. Istilah titilaras atawa tangga nada teh dina karawitan Sunda katelahna pentatonis da mi na ti la ya. Hiji da, dua mi, tilu na, opati, lima la. Nah, nu mata kawih-kawih Sunda tradisional sapertos pupuh nya. Nah, sapertos pupuh nya teranu tradisional mah. Nah, wanda anyar nya kawih pop sajaba tipupuh nya kaasup kana lagu Sekar Tandak nya eta lagu anu kauger diatur wiletan atawa wirahma birama tea ya. Oke. Lagu atawa kawih anu dipidangkeun dina ieu buku nya nya eta judulna
Ya tiasa di pilariannya dina Google ya nya judulna Borondong Garing Colena Peuyeum Bandung nya tahu coci Cianjur goreng pisang tahu Sumedang sagagang kembang ros bulan batu hiu bubuy bulan jeung malati di Gunung Guntur. Nah nya dina eta buku oge di pedar ngeunaan ngabandingkeun eusi rumpa kakawih ya. Nah eta kawihna lagu-lagu dina sewang-sewangan lagu anu ku Bapak bieu disebatkeun aya kawih. Nah unsur rumpa kakawih berarti kawih eta sama dengan naon bahasa Indonesia ya sok dijadikeun PR nya tah unsur rumpa kakawih wangun jeung purwakantina gaya basa katut kumaha cara nyaritakeun deui eusi kawih dina wangun parafrase ya tah eta mungkin belajar ngeunaan ngawangun parafrase. Nah sakitu ti abdi aya pitarosan ye nya nyaeta kedah nulis nya naon anu ku hideep didangukeun tadi nya misalkan nulis anu disebut kawih teh nyaeta naon nya teras lagu atawa kawih nu dipidangkeun aya sabaraha sarta judul-judulna naon wae nya lagu atawa kawih basa Sunda sok mangga dieusian saterasna ku haridep nya ya sok cukup.